Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, simkuring topik Faturrahman nuju nangtung di payuneun rangkai wangunan puseur budaya Pagerageung. Ieu teh parantos 5 sasi ya di Pidamal teh. Dina kaayaan sering hujan, duka ya. Tina target 11 Desember, ketinggalina ya bakal mundur. Namun mudah-mudahan dina sasi Desember kene, ya puseur budaya Pagerageungna tiasa resmikeun ku Pak Gubernur Jawa Barat. Di Pageraran Simkuring ya. Itu bangunan utama ya. Itu 2 lantai, legana 700 meter, 700. Di lantai kahiji kantor, pabukon, sedang ruang pamer. Di lantai kaduana kanggo abula. Mangga arang ku sadayana margi ieu puseur budaya Pagerageung teh ulah mungkungku janten wangunan sok agrengna nganggo bahan-bahan ge pinilih upami katinggal itu nuju ka Kalacatan ya masang sirap itu buatan Jerman. Sirap sanes buatan urang, buatan Jerman. Busina warada material nu sanes ge sarae nomor 1 sadayana. Insya Allah bangunan mau nguciwakeun atuh desainna arsitekna langsung diparios ku Kang Ridwan Kamil mau nguciwakeun. Ieu bangunan kahiji, ieu kadua ya, nu kadua paling dia ya. Ieu kanggo cai, kanggo toren. Janten ieu puseur budaya Pagerageung teh lokasina di Kampung Balananjeur, Desa Pagersari, Kecamatan Pagerageung. Ya papayeun-payeun ya sareng Bumi Ageng ya tuh. Janten mungkas sapi ku jalan sareng Bumi Ageng teh. Tinggal itu si Akang Bumi ngiring gambar lomba panjat tebing di Pon Papua pasti juara. Mau dihangkeutkeun. Tah upami ieu balai seni atau balai karya kapali kulon mangadepna teh terbuka dengan dinding gitu kan biasa kanggo latihan pencak, latihan ngibing, bade kursus kuliner, bade diajar hadroh, bade kiroat, mangga rupi-rupi lah. Tak kapal dia Kang, jalan kapal dia nya. Waduh, putan. Ieu kawan naon Kang? Cepiteng. Wah, ieu mah kahalangan ka dieu nya. Ka dieu lebetna tah. Aduh. Kapal dia ya. Ieu sepiteng ageung teuing, dan micana mung 2an. Akang di mana kawit? Di Cipacing Pak, caket. Alhamdulillah. Janten ieu pangwangunan teh saja tinggal libetkeun para padama urang lemur, ieu materialna ge ti pengusaha-pengusaha Pagerageung, batuna, kesikna
batakona. Akang di mana ieu listrik? Iya, Pak. Urang mana? Tegal. Lan? Tegal, Jawa. Di Tegal, di Jawa ya mah. Kunaon urang listrik di ka urang tegalkeun bisi kasetrum. Ah iya iya. Tinggal ieu. Balai Seni. Balai Karya. Tah. Ieu teh payun-payun. Seneng ieu. Seneng rumah makan PLO. Jantan sajabar latihan, sabar latihan di Balai Seni teh satu uang sareng Pais Lubang di PLO. Tuh. Ka dieu. Tinggal di Pulau Wargi mau aya pemandangan sakeenahna. Tatangkalan, aya jame, kalapa, aya haur, aya awi. Ya aya solokan ya. Aya solokan, aya sawah, aya gunung. Tak ieu amphitheater ya. Amphitheater atanapi teater terbuka. Itu panggungna tuh lega pisan. Eta ukuran 8x20. Tiasa orang menggelarkeun kesenian-kesenian kolosal. Toyo ya hateupna atanapi dekelitna teh hampir sami sareng nu itu juga di Madinah. Ditincak, dianggo acang-acangan sapertosna teh trambolin. Ieu moal saep 5-10 tahun. Jantan nu dianggo di ieu Puseur Budaya Pager Ageng teh materialna nomor 1. Moal wawayagon. Tuh ieu Balai Seni saling Balai Karya itu ngodingding tuh. Bangunan utamana tangke proyek nu kadua ya tahun payun tadi pelidieun masih kena kebon. Jaya zaman aya toilet, aya jogging track, aya trek kanggo penyandang cacat, anu kursi roda, kayak aya balong. Aya balong kanggo barudak ulin cai di urang. Gorewa sebetulnya teh. Bade ngojay, bade naon, bade babalonan, bade wawaluhan. Jadi di Puseur Budaya Pager Ageng teh punten sanesna Bumi Ageng. Ieu nu urang sadayana. Margi simkuring mah mau ngahibahkeun tanah hungkul. 7.000 genep ratus. Jadan ieu bangunan diadegeun ku Pemprov Jawa Barat kanggo rakyat Jawa Barat. Namun urang sebagai urang Pager Ageng, sebagai urang Tasik, ayo urang sami-sami. Urang sami-sami lebetan ku kagiatan-kagiatan anu positif di raraga jaga lembur. Jaga lembur teh jaga akidah, jaga akhlak, jaga lingkungan, jaga budaya, jaga sopan santun. Di antawisna ieu ngajaga potensi seni budaya anu beungar ku kearifan lokal anu nemongkeun yen ciri urang Sunda mah cager, bager, bener, pinter, wanter, singer, sareng cangker. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.